Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Qala musannifur rahimahumullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihim amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa zawji wa dzurriyyati wal anbiya'i wa mursalina wa uliya'i wa syuhada'i wa sholihin wa jam'il malaikatil muqarrabin wa ususon laru syabu qadi ajilani wa ususon laru syedi Nabi Bakri wa Umar wa Usman wa Ali radhiyallahu anhum wa ususon laruhi musani wa kitab al-arba'in nawawi syekh nawi al-bantani al-jawi usulim wa puruhim wa silsilatihim wa mu'minina wa mu'minat wa muslimina wa muslimat al-ahya'i minhum wal amwat salahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin rabbighfir lana amin. Bismillahirrahmanirrahim. Urang lajengan kana pangaosan kitab Ta'limut Ta'lim halaman 34 anu kitabna sapertos abdi 37. Anu katinggalan hancana mangga pilarian we di playlist Ta'limut Ta'lim aya Ta'limut Ta'lim arba'in nawawi aya arba'in nawawi tip hadis anu nomor 1 nomor 2 nomor 3 4 ayeuna hadis ar-rabi'u wa isuna. Bismillahirrahmanirrahim. Hadisu ar-rabi'u wa isuna ari eta hadis anu ka 24 na An Abi Dzar al-Ghifari katampi ti Abi Dzar al-Ghifari radhiyallahu anhu. Radhiya muga-muga mikaridos saha Allah Gusti Allah anhu ka ieu Syekh Abi Dzar al-Ghifari. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam katampi ti Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bima dina perkara hadis yarwihi anu ngariwayatkeun mantena. Anu ngariwayatkeun di Kanjeng Nabi Muhammad SAW maksudna an robihi ti pangeranana ti robna ieu Kanjeng Nabi Muhammad SAW ti pangeranna ieu Kanjeng Nabi azza wa jalla annahu kana yen sanya-nyana ieu rob qala eta ngadawu ieu rob ya ibadi kana basa ya ibadi. Jadi Allah berfirman ya ibadi wahai hamba kami inni sanya-nyana kami haram tu eta ngaharamkeun kami adzulma kana kadzaliman ala nafsi kazat kami. Jadi ngaharamkeun kami saur pangeran ngadolim kazat kami. Wa ja'atu jeung ngajadikeun kami hu kana ieu zalim bainakum di aranjeun kabeh di antara aranjeun kabeh muharraman kana perkara anu diharamkeun. Fala tadzalamu mangka ulah silih zalim aranjeun kabeh gitu. Ya ibadi wahai hamba kami kullukum ari satiap jalma atawa ari saban-saban anu sahiji teh dolun eta nu sasar illa man kecuali jalma hadayatu anu mere hidayah kami hu ka eta si jalma atawa hadayatu anu nuduhkeun kami hu ka eta si jalma. Hidayah teh pituduh petunjuk hidayah teh bahasa Indonesia na teh. Setiap jalma teh sasar kecuali jalma anu nuduhkeun kami hu ka eta si jalma fastahdu mangka kudu marentah pituduh aranjeun ni ka kami ahdi tah bakal nuduhkeun kami kum ka aranjeun kabeh. Tayatadzalamu wazan fa'ala yufa'ilu dzalama yudzalimu. Jadi sarojeng qatala yuqatilu maknana silih lamun qatala yuqatilu silih bunuh gitu. Lamun dzalama yudzalimu silih zalim mata kartina fala tadzalamu ieu asupkeun kana filsafat majid warna sani bab kedua ku musannif teh sabab supaya manana musyarakah naon anu maknana silih teh. Jadi manana teh silih nasoro silih tulungan fa'ala silih pigawe dzalamu silih zalim fala tadzalamu
mangka ulah silih dolim maranjeun kabeh gitu tah. Ilmu sorof tasrifannya asup ka dieu tadi nalapad tadzalamu bab kedua maknana gitu sarua. Kulukum dolun ilaman hadaituhu fastahduni ahdikum. Tah, setiap jama teh tasasar kecuali jama anu nuduhkeun kami ka eta si jama. Tah kudu marentah pituduh aranjeun ni ka kami. Tah bakal nuduhkeun kami kum karanjeun kabeh gitu. Ya ibadi wahai hamba kami, kullukum mari setiap jama atawa ari saban-saban anu sahiji ti aranjeun kabeh teh jaiun eta nu lapar. Ilaman kecuali jalma tu anu merek dahar kami hu kata si jalma fastat imu maka kudu marentah dahar aranjeun kabeh ni ka kami utim tah bakal mere dahar kami kum karanjeun kabeh. Ieu mah bahasa majaz, bahasana bahasa majaz kudu di bahasa umpama gitu. Jika pohon itu melambai-lambai padahal tanganan melambai-lambai gitu bahasa nanti bahasa majaz. Jadi maksudnya mere rizki kudu marentah aranjeun kabeh kana rizki ta bakal mere kami kum ka aranjeun kabeh kana eta rizki. Ya ibadi wahai hamba kami, kulukum mari saban-saban anu sahiji ti aranjeun kabeh arin eta anu sitaranjang. Ilaman kecuali jalma kasautu anu makeanan kami hu eta si jalma fastaksu tak kudu marentah pakaian aranjeun kabeh ni ka kami aksu tak bakal makean kami kum ka aranjeun kabeh. Tah ieu bahasa majaz sarua, bahasa perumpamaan. Jadi maksudna pakaian teh naon di dieu teh kitu. Lamun ningali kana pakaian urang pasti marake pakaian kabeh cuma dimaksud ku pangeran pakaian di dieu teh naon kitu. Aya kitab majaz. Ya ibadi wahai hamba kami, innakum sanyana aranjeun kabeh tukhtiuna nyieun kasalahan aranjeun kabeh bilaili dina waktu malam wa nahari jeung dina waktu siang. Wa ana jeung ari kami agpiru tangahampura kami aldunuba kana pirang-pirang dosa jami'an kalawan sakabehna. Fastagfiru tah kudu mentah hampura aranjeun kabeh ni ka kami agpir tah bakal ngahampura kami lakum ka aranjeun kabeh. Ya ibadi wa hamba kami innakum sanyana aranjeun kabeh lan tablugu moal tepi aranjeun kabeh duri kana ngamadaratkeun ka kami. Aranjeun kabeh lamun nek ngamadaratkeun ka kami moal nepi saur pangeran. Pataduru tuluy ngamadaratkeun anjeun ni ka kami. Walan tablugu jeung moal tepi aranjeun kabeh nafaani kana ngamangpaatkeun ka kami. Patafa'u tuluy ngaramangpaatkeun aranjeun kabeh ni ka kami. Ya ibadi wahai hamba kami, lau anna awalukum lamun mati saenya-nyana nupang awal-awalna ti aranjeun kabeh. Wa akhirukum jeung anu pangakhir-akhirna aranjeun kabeh wa insakum jeung setiap jalma ti aranjeun kabeh wa jinnakum jeung ti jin-jin aranjeun kabeh. Kanu eta bukti kabehanana ala atqaqa birajulin wahidin eta anu pang takwa na hatena hiji lalaki atawa eta anu pang takwa-takwana qalbi rajulin hatena hiji lalaki wahidin anu sahiji minkum ti aranjeun kabeh. Mazadata moal tambah naon dalika itu tingkah teh pi mulki dina kerajaan kaula syai'an kana je perkara oge. Lamun mati setiap jalma tataraqwa bersih moal pengaruh ka kerajaan kami mah kitu maksudna. Nya kitu deui ya ibadi wa hamba kami lau anna awalukum laun masanyanya ti anu pangheula-heulana ti aranjeun kabeh wa akhirukum jeung anu pangakhirna ti aranjeun kabeh wa isakum jeung setiap jalmana wajinakum jeung jinna ti aranjeun kabeh kanu eta bukti itu kabehanana ala abjari eta nu pangkecut-kecutna qalbi rajulin hatena hiji lalaki wahidin anu sahiji minkum ti aranjeun kabeh. Mana kosok itu ge sarua moal ngurangan non dalika itu tingkah anu karecut teh min mulki tina kerajaan kaula moal
sayan kana seutik oge. Kana je perkara oge ya ibadi wahai hamba kami. Lau anna walukum laun matisanya nyanan panggela-gelana ti aranjeun kabeh wa akhirukum jeung anu pang akhir-akhirna golongan aranjeun kabeh wa innakum jeung anu pang wa insakum jeung anu pang atawa insakum jeung jelema-jelema aranjeun kabeh wa jinnakum jeung jin-jin aranjeun kabeh. Mu narangtung itu kabeh pisaidin di palataran di mana-mana setiap jama-jama ti awal nepi ka akhir jeung jin-jin dikumpulkeun narangtung di palataran wahidin anu sahiji pas alu tuluy marentah itu anu kabeh nikah kami fakto itu tabaka mere kami hukata si jalma mere kula wahidin kasaban-saban anu sahiji masalah tahu kana masalah-masalahna itu ulun mana koso kitu ge moal ngurangan naon dalika itu tingkah mimatina perkara ing dia tetep ieu mae disandingan kami illa kama kecuali sapertikeun perkara yan kusu anu ngurangan ieu ma al mukhitu naon al mukhitu yan kusu anu ngurangan al mukhitu jarum anu mukhitu jarum idza udkhila di mana-mana dia sukuni jarum al bahro ka lautan. Jadi setiap jama pas alu fakta itu kula wahidin masalah tahu mana koso dalika mimma ing di ilaman yan kusuta mimma sanyanya na ing di idza udhila bahro. Jadi Kanjeng Nabi Muhammad disapertikeun kos kitu pas alu fakta itu kula wahidin masalah tahu mana koso dalika di mana-mana jama dikumpulkeun di tempat kabeh timiti jama ka akhir tuluy setiap jama setiap jam dikumpulkeun narangtung di palataran anu sahiji tuluy marentah itu hiji-hiji teh menta ka Gusti Allah fi alto itu fakta itu tabaka mere kaula kula wahidin kasaban-saban anu sahiji masalah tahu kana masalahna ieu kula wahidin mana koso moal ngurangan naon dalika itu tingkah mimatina perkara ing dina tetep ieu emak disandingkeun kaula ila kama angin secarakeun perkara yan kusu anu ngurangan ieu emak naon ya yan kusu anu ngurangan mah itu jarum idza udkhila di mana-mana diasukeun ieu muhit al bahro ka lautan. Jadi moal ngurangan sok sanajan setiap jama dibere penta maneh yang naon gitu ku pangeran ibaratna ditanya tuh Gusti Allah dikabulkeun masalah-masalahna teh kabeh nu aya di palataran teh setiap jin setiap jama teh tah kusabab Allah mere solusi kitu atawa mere ngajawab masalah-masalahna ngaberesan masalah-masalahna itu tiap jama tetap naon perkara anu aya di pangeran saeutik oge teu leungit kecuali sapertikeun jarum mau diasupkeun ka lautan gitu. Ya ibadi wa hamba kaula inna ma hiya pastina eta teh amalukum eta pirang-pirang amal aranjeun kabeh usi ngitung-ngitung kami hakana eta amalakum ka aranjeun kabeh summa wafi tuluy ngabales Gusti Allah kum karanjeun kabeh iyaha kusabab ieu amal. Paman mangkari saning jamana wajada nu manggene si jama khairon kana kaalusan fal yahmadi tuluy mat ta kudu maca alhamdulillah atau fal yamadu ta kudu muji itu si eman Allah ka Gusti Allah. Paman jeung ari saring jamana wajada nu mangane si jalma kaya dalika kana lian itu tingkah fala yalumanna mangka ulah nyaci maki anjeun ila nafsahu angin ka dirina si jalma. Jadi fala yalumanna mangka ulah ulah rek nyaci maki itu si jalma ila nafsahu kecuali ka dirina itu si jalma. Rawa ngariwayatkeun hukana hadis sa Muslimun Imam Muslim sakitu heula deui engke dilajengkeun deui kana hadis wa khamis sunna nyata hadis anu ka 25 na wallahu a'lam bissawab.